Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami simkuring munajim ti kelas 11 APHP 3. Sareng abdi Alvin Alfiandi ti kelas 11 APHP 3. Arurang di dieu bakal ngenalkeun kaulinan modak zaman baheula nyaeta sonda. Sondah nyaeta kaulinan modak zaman baheula nu dipaenkeun ku 2 nepi ka 10 urang. Kaulinan ieu biasana dina taneuh anu diguratan. Cara maenkeunna mimiti ngalungkeun kojo kana kotak nu pahiji. Mun kotak nu aya kojoan ulah ditincak kudu diajengan. Sakitu wae anu tiasa arurang dugikeun. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.